Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kabiratu tsaniyatu. Dosa gede nomor 2. Qatlun nafsi. Nyaeta ngabunuh jiwa. Allah Ta'ala parantos dadawuh Gusti Allah Ta'ala wa man jeung ari sahajalma ya ketul anu maihan mukminan kajama iman muta'ammidan bari ngahaja fajazauhu maka ari wawalesna teh jahannam eta jahannam kholidan bari langgeng fiha di neraka jahannam wa ghadiba sareng benci Allahu Gusti Allah alaihi kamanehanana wa la'anahu sareng ngalaknat Allah kamanehna wa a'adda sareng nyawiskeun Allah lahu keur manehanana azaban kana siksa aziman anu pohara gedena. Surat An-Nisa ayat 80. Wa qala ta'ala sareng parantos dadawu Gusti Allah Ta'ala walladzina maknana wallahu a'lam imradi jeung jalma-jalma la yad'una anu henteu manggil-manggil manehna ma'allahi sarta Allah ilahan akhar pangeran anu sejena wala yaqtuluna jeung teu maehan maranehanana an-nafsa kana jiwa allati harrama anu parantos ngaharamkeun Allahu Gusti Allah illa bil haqqi kajaba kalawan hak wala yaznun jeung teu jararina waman jeung siapapun orangnya yaf'al kang migawe manehanana dalika karena kitu yalqa pasti amrok manehna akaman kana dosa yudha'af ditikal lahu kermanehanana al-azabu siksana yaumal qiyamati dina poe kiamat wa yakhlud jeung pasti langgeng manehna fihi dina poe kiamat muhanan kanu dihina
dihinakeun illaman kajaba jalma taba anu tobat wa amana jeung iman wa amila jeung amal amalan kana amal sholihan anu soleh. Surat Al-Furqan ayat 68. Waqala ta'ala sareng parantos ngadawuh Gusti Allah Ta'ala min ajli dzalika maknana wallahu a'lam bi muradi tina sabab kitu kurbanna Qabil jeung Habil katabna makanya kami nu agung ala bani Israila ka bani Israil annahu kana sanyanyana kalakuan etaman sahawe jalmana qatala anu ngabunuh nafsan kana awak-awakan bi ghairi nafsin kalawan teu aya hak au fasadin atawa karusakan fil ardi di muka bumi bakaan nama qatala maka kaya-kaya geus naehan manehanana annasa ka manusa jami'an kabehanana waman jeung sahabat jalma ahyaha ngahirupkeun manehna kana awak-awakan tegasna teu ngabunuh pakaan nama ahya maka seolah-olah ngahirupkeun manehna annasa kamanusa jami'an tegasna kabihanana. Surat Al-Maidah ayat 32. Idai Waqala ta'ala sareng ngadawuh Gusti Allah Ta'ala anu manana wallahu a'lam bi muradi wa man ahya wa idzal ma'udatu jeung kala budak awewe nu dipenu di ruang kerepes suilat dipertanyakeun bi ayyi dzambin usabab dosa naon kutilat make dipaehan. Surat At-Takwir ayat 8. Tawelah ayat mawe dieu kabeh tinggal lila ayeuna nyarioskeun ngabahas mengkaji atawa urang ngapalkeun kana dosa gede nomor 2. Dosa gede nomor 2 teh adalah qatlun nafsi, ngabunuh. Sakumaha dawahan Gusti anu name diaos sababaraha ayat sareng masih kene ayat-ayat nu sanes tentang membunuh jiwa tanpa ada hak untuk dibunuhnya. Sebenarnya mah aya menang mehan tapi kudu make hak aya dina bebeneran. Namun bigeri hakin maka Allah ngancam, Allah menyiapkan siksa anu pohara. Terus sakumaha lebihna ayat pertama itu Gusti mengingatkan bahwa sahaja manu ngabunuh seorang mukmin, seorang jalma nu iman bari ngahaja maka wawalesna
bisi geus teu kuat hayang geura asup ka neraka jahanam paehan we jelema iman. Bisi teu kuat hayang geura naon kitu. Intina teu meunang. Malah lain sakadar di neraka jahanam manehanana menang bebendu Allah, menang laknat Allah, oge geus jelas menang siksa Allah. Nu kadua Gusti dadawu walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Tayeni patan heula jalmi-jalmi anu ku Allah istuning dimuliakeun, yaitu orang-orang yang tidak pernah beribadah kepada selain Allah. Jadinya ibadah ka Allah oge ibadah kanu sanes. La yad'una ma'allahi ilahan akhar, artina ibadah ka Allah oge ibadah kanu sejenna. Jalmi anu dipuji di alam Allah teh tidak pernah demikian. Cek bahasa simpel nama teu pernah musyrik. Kan kitu teh kan ngaranna musyrik. Oge wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq, tidak pernah membunuh jiwa yang diharamkeun ku Allah di paehanna. Oh aya itu nu teu diharamkeun, aya loba nu teu diharamkeun. Sakumaha nu dina ti heula bahasan fikih nya tuh. Terus dari wala yazun, tidak pernah zina. Jadi ya ayat 3 kelakuan, 1 musyrik, 2 ngabunuh, 3 zina. Itu adalah sesuatu anu merupakan perbuatan anu sangat diwanti-wanti ku Gusti. Ulah sampaikeun ka terjadi. Naon sarana ancamanana wa may yaf'al dzalika yalqa athaman yudha'af lahul adzabu yaumil qiyamah wa yakhlud fihi muhanan. Dia ngalakonan kitu bakal mendapat dosa yang dilipat gandakan. Batur mah dilipat gandakan teh ganjaran gimana? Dosa nu dilipat gandakan, siksana ge dilipat-lipat deui bae. Atuh langgeng cenah dina kahinaan alias langgeng aya dina neraka. Nauzubillahi min dzalik. Illa man taba wa amana wa amila wa amalan sholiha, kecuali anu memang tobat, kecuali anu iman amal soleh. Jadi di mana tobat tuluy buru-buru singnya iman, singnya amal soleh. Tawakanin kana jiwa nu bangsa manusia ngabunuh bangsa jin ge sami. Malahan ngabunuh sasatuan ge ari dolim itu suatu dosa walaupun tidak mengakibatkan karena kisos alias tidak seperti membunuh jiwa manusia. Sapertos membunuh bangkong. Urang teh perang jeung bangkong. Emang bangkong kusi ngegel. Kesel ke bangkong, paehan. Ari dolim mah dosa gitu. Matu tobat minta hampura lah kumaha minta hampurana ka mang bangkongnya. Sugan kieu mang bangkong hapunten abdi nyuhunkeun hapunten we. Ini bangkong lagi teh ka mana malah paling jawabna bangkong meureun kumaha borododododododo. Jeung dewa teh bangkong nu mana gitu. Terus dawuhan Gusti nu Maha Suci dina surat Al-Maidah ayat 32 ieu mah netelakeun yen sebenarnya kejadian bunuh-membunuh itu bukan dari sekarang, bukan hanya ayeuna-ayeuna, dari dulu. Jadi geus aya pembunuhan itu iraha sejak Nabi Adam dilungsurkeun ka alam dunia kan begitu gaduh turunan justru pangheulana nu silih bunuh saha. Nah itu putrana Kanjeng Nabi Adam kitu cenah. Pangheulana nu maehan saha teh Qabil ka saha teh Qabil.
sepeda embung dikawinkeun ka saha teh kala budak itu kukuh hayang ka iklima itu cenah tinggal liwek kisahna. Semenjak itu dohar Gusti min ajli dzalika, dari segi itu katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Maka Allah Subhanahu wa taala ada ketentuan alias memberikan aturan undang-undang geus mastikeun ngawajibkeun ka seluruh Bani Israil, karena ternyata kelakuan Bani Israil hayangna pasea hayangna teh deui maehan nirangu kana maehan teh ya. Pan Firaun geuningan maehan saha maehan barudak leutik korok tuluy na teh geuningan ka dieu tinggali sejarah hayangna teh ngabunuh wae. Maka Allah diuningakeun bahwa yen nu maehan seorang jiwa hanya satu tanpa ada alasan apa-apa, maka seolah-olah manehanana maehan kasakabeh manusia salam dunya. Jadi rek nekel karena dosa jelema salam dunya gitu artina. Sia mun maehan tanpa naon. Nah terus deui lamun ngahirupkeun alias teu ngabunuh, maka seolah-olah dia memberikan kehidupan kepada manusia sakabehanana salam dunya dewa gitu. Terus terakhir Gusti dawuh wa idzal ma'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, ya makar nyarioskeun sejarah jahiliyah nu ngabunuh anak awewe. Abaheula mah zaman Firaun mah ngabunuh budak lalaki sadis tanya. Zaman jahiliyah ngabunuh budak awewe sadis deui wae kitu. Kadienakeun rek lalaki rek awewe meme lahir geus dibunuh. Sadis mana kira-kira? Gitu. Ini pikir-pikir banyak. Itu cerita. Urang bahas sakumaha keterangan waya dina ieu kitab. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam adawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijtanibus sab'al mubiqat, dawuhan Kanjeng Nabi singkahan 7 nu bahaya. Hadis notifayun teh kadakaro teras nutur Kanjeng Nabi qatlan nafsi kana ngabunuh jiwa allati haramallahu anu diharamkeun ku Allah illa bil haq, kecuali apabila hak. Namun hak dipaehanana aya kemasalahan. Oke, berarti diatur tentang hak nu dibunuh kumaha. Wa qala rajulun lin nabi sallallahu alaihi wasallam, hiji jalmi tumaros ka Kanjeng Nabi ceuk ieu jelema, ayyu dzambi a'dhamu indallahi ta'ala, dosa anu model kumaha ya Rasulullah, a'dhamu nu panggede-gedena indallahi ta'ala mubuh Allah ta'ala. Dosa naon ulang dosa nu panggede-gedena teh? Qala maka ngawaleur Kanjeng Nabi, eta cenah euy dosa nu panggedena teh ang taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, ngajadikeun bandingan ka Allah, anjeun nyieun bandingan ke Allah. Wa huwa khalaqaka, padahal Gusti Allah teh nyiptakeun anjeun
anjeun digamel ku Allah kok ente neangan deui kapercayaan nu disaruakeun jeung Allah kasalian Allah. Padahal anjeun teh dijieunna ku saha? Ku Allah. Gitu nu disebut musyrik jali teh. Qala cek ieu jelema tsumma ai teras naon ya Rasulullah? Qala ngadau Kangjeng Nabi antaqtula waladaka khasyata ayyut'ama ma'aka. Satulina nu dosa gede teh adalah antaqtula waladak, anjeun maehan anak anjeun. Maehanana teh karena sieun mere dahar, sieun seeta dahar bareng jeung anjeun, artina karena met materi. Sieun ieu jelema ieu budak dahar jeung anjeun gitu, jadi kurang teh anu sepayahan lain naon jahat parah misalkan. Nah itu adalah naon dosa. Jadi antaqtula waladak maehan anak anjeun khasyata ayyut'ima ma'aka karana sieun manehna dahar sartaan anjeun. Qala teras ngadawu deui ieu jalmi tsumma ay teras nu mana deui ya Rasul? Qala ngawaleur Kangjeng Nabi eta angtuzaniya halilata jarika, ari kawin jeung si A ari hees jeung tatangga si A. Eta kumaha silih teh? Zina jeung pamajikan tatangga. Kade ulah. Moal insyaallah hari nu ngaji mah mudah-mudahan diraksa. Aya dongeng Pak. Dongeng si kabayan mah kitu pan prinsipna. Prinsip manehna mah satiap nu aya di imah manehanana eta nu manehanana. Hiji mangsa hayam tatangga asup ka imahna ditewak tuluy dipencit. Tatanggana koteteangan neangan hayam kekapanggih kanyahoan si sakabayan nu teu ngukut hayam bet mencit hayam ditanyakeun eta hayam kuring, cek si kabayan lain hayam kuring ieu mah. Di mana maneh dalilna mah hayam kuring? Sabu ayana di imah kuring. Satiap nu aya di imah kuring eta teh anu kuring nya ku kuring jadi pencit we. Kitu. Si bae tatanggana kumaha balik we. Bae. Hiji mangsa pamajikan si kabayan teh nganyang ka tatanggana. Nya heubeul-heubeul teuing ieu teh nganyang teh eueuh. Diteang teh ku si kabayan kasambat keur dipake ku tatanggana. Cek si kabayan nari sia teu neuleuh pan ieu mah pamajikan kuring, cek tatanggana sakur nu di imah kuring eta anu kuring. Tah artina maksudna tina ieu dongeng teu kudu di imah tatanggana wae, di mana we pokona mah artina berzina dengan siapapun. Nah itu adalah dosa gede. Fa anzalallahu ta'ala maka nganunsurkeun Allah ta'ala tasdiqoha ngalereskeun kana ieu cerita hadis teh mana ayat walladzina la yad'una wallahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Ayat tadi teh gitu. Aqala sallallahu alaihi wasallam adawu deui Kangjeng Nabi dawahanana idza taqal muslimani bi sayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Di mana-mana amrok sahal muslimani dua jalma Islam di sayfihima mawa bedog duanana. Nu ieu bedogna sarua deui. Wah, pada meunang asah. Dek naon make marawa pedang segala rupa hayang diadu we kitu. Wal qatil wal maqtul finnar. Maka nu maehan jeung nu dipaehan arasup duanana ka mana? Ka neraka.
gitu gila ditaros ya kanjeng Nabi itu jual ngacung we para sahabat cek sahabat ya Rasulullah hadzal qatil fama balul maktub wahai Rasul ieu lumayan kaharti asup ka mana ka neraka tapi ku masalahna nu dipaehan cek Gusti lumayan jeung nu dipaehan duanana asup ka mana ka neraka yang jadi masalah kok nu dipaehan kumaha ya qala ngawalan kanjeng Nabi li annahu kana harisan ala qatli sahibihi bongan saya ge sarua hayang maehan rek maehan sarua kita oge ngan cuman apes geus leuwih ti heula eta mah konyol we kapiheulaan ku pedang bala nu hijina deui oh sepae jadi duanana ge ka mana ka neraka jadi anu meunang lamun aya papasean jelema perdoliman duanana dolim gelut duanana kan nu meunang misalkan sarua we jeung anu eleh pada naon gitu. Qala Imam Abu Sulaiman rahimahullah Imam Abu Sulaiman rahimahullah ada dawuh hada tahir teh komentar hadis ya innama yakunu kadzalik pangna kitu kok nu dipaehan asup ka mana ka neraka nu maehan geus jelas kana neraka ieu terjadi nafsilih paehan teh ieu idza lam yakuna yaqtatilani ala ta'wilin lamun teh mah teu kajadian duanana yaqtatilani perang duanana teh ala ta'wilin aya dina ta'wil uma maksudna hartina duanana ngumbar nafsu maksudnya ngumbar nafsu ngumbar amarah beda jeung lamun terjadi we bunuh membunuh tetapi ada di dalam takwil yang dimaksud dengan takwil teh hartina aya dina makna anu memang diakui ku syarak tuh seperti karena ada terjadi harus di perangan gitu kan harus kumaha itu sesuai dengan aturan syarat ya gitu innama yaqtatilani ala adawatin bainahuma sabab duanana pastina perang tadi silih bunuh teh aya dina permusuhan antara duanana jadi lamun karena permusuhan jelas neraka aya di wa asabiyati jeung dina asabiyah gitu kan saling rebut gitu kumaha we hayang pahayang-hayang biasa ieu mah biasana ieu mah perebut warisan akhirna silih paehan keun sia terjadi we nah itu juga adalah ka mana lupatna ka neraka we keur mah harta warisanana jadi beunang ku pengacara nu teu ieu teu walahir seetana ka mana jadi atuh konyol kita awatolabi dunia atawa karena mencari dunia saking hayang dunia dermaihan batur yaitu ka neraka awriasatin atawa karena hayang jadi pamimpin hayang jadi raja maka akhirnya dia itu harus membunuh yaitu awalwin atawa hayang boga pangkat luhur gitu eta ngaranna nu kitu la ala takwil mayanana lahir dina takwil ta tu nu kumaha nu ala takwil nu aya dina takwil ieu penjelasanana fa amma man qatala ahlal baghi adapun jalma anu merangan pemberontak ahlal baghi teh saha pemberontak ala sifatil lati yajibu qitaluhum sesuai dengan sifat anu wajib diperanganana wajib jadi peranganana biha dengan sifat itu nah maka itu kan masuk takwil hiji nu bieu jadi masuk takwil itu adalah orang memerangan para pemberontak anu geus nepi kana kriteria kudu diperangan hiji
daf'a an nafsihi, atau dia itu jaga diri. Terjadi amununa karena ngajaga diri gitu. Jaga diri seperti mana? Manehanana kan ngabela diri sorangan karena di perangan. Tepuguh-puguh gitu, menghindar, akhirnya senjata musuh nurek ngamateni ka manehanana, akhirnya malikan. Jadi dia itu mati dengan senjata sendiri, disebut nate senjata makan tuan. Maka eta modal ya. Baik, maka saya tak kemaihanana kumaha itu karena ngajaga diri, itu gak masalah. Harimihi atau ngajaga harimna, keluarganya itu datang ka imah garong, wah ngaderedet gitu, ternyata manehanana kuat ya ditembakna gitu, malahan tembakan teh malikan di gitu paditu ka saha ka garong, ieu bapa majikanana rek dipaehan jaga kumanehna teh kuleungeuna malik peluruna kana nembakna kana tarangna pisan modar teh ya kumaha eta misalkan eta kasuk kana takwil, eta asup naon cenah takwil. Kumaha ieu fa innahu la yadkhulu fi hadhihi, maka ini tidak masuk kepada yang ini, alias kasuk kana adawah, kasuk kana asabiyah, kasuk kana talabi dunya, kasuk kana talabi riasa, kasuk kana talabi ulwi. Ente, tapi eta masukna adalah karena takwil gitu. Liannahu karena sanyanyana manehna teh makmurun eta diperintah bil kita li kumeranganana lidzibbi an nafsihi karena ngajaga diri ghairi qasidin anu teu ngamaksud bihi kukituna teh qatla sahibihi kana ngabunuhna. Jadi tidak ada maksud untuk membunuh, maksudna marek dilumpuhkeun we ya teh aya misalkan aya begal tulis nyekek ka urang, maksudna urang teh tuluy dibalikeun, begitu dibalikeun manehna paeh ti heula sabab jantung. Misalkan begalna teu maksud maehan, maksudna ge menghindari gitu kan. Aya paeh cara kejadian aya jelema gelut, wah siap keluar usum hujan pas rek najong ti soledat atuh gejret meubet pangheulana begitu meubet jadi gabruk ku pusuna lain salah nudu anu neungeul eta mah salah manehanana make labuh jadi we dinaon seperti itulah. Terus mana dia teh illa in kana harisun ala qatli sahibihi, kecuali lamun memang di manehna aya harison itu aya ingin untuk membunuh temannya tadi. Aya jelema anu rek nyerang urang bela diri tuluy dina hate teh sakalian paing-paehan ta eta aya we dir dina hati teh rek naon. Itu mah sami we jeung tadi. Jadi atuh boleh sote ngajaga diri sampaikan ka dia ngabunuh, jangan sampai ada maksud naon ngabunuh. Tapi lamun aya maksud ngabunuh berarti sarwana. Tapi da nafsu mah lain atuh. Karena ge nafsu urang teh nafsu di kakaya we ku si eta nepikeun ka tempo nyerang ka beneran sia ayeuna ku aing dipaehan teh penjol naon lah tuh kitu mah naon atuh sarwana itu mah tadi kitu. Wa man qatala bagian aw qati'a tariqim minal muslimin, sahabat jalmana nu merangan ka anu pemberontak qati'a tariqin atau anu ngabegal minal muslimin di kalangan muslimin, fa innahu la yuhrisu ala qatlihi, maka manehanana teu meunang hayang kana maehan nanahu hari hayang maehan. Innama yadfa'uhu an nafsihi,
pastina nolak manehna kasih eta teh hanya dari dirinya saja. Fa in taha sahibuhu lamun teh muncak we situ teh kumata maka lamun muncak kafa'anhu walam yattabihu udah tahan aja jangan ikuti. Jadi kieu maksudna lamun aya seurang aya anu non rek ngadolim ka urang mun bisa-bisa tahan aja entong dilayanan gitu. Tong dinaon cenah tong dilayanan we wah kukuh diputukeun mimitina mah ngomongan tulina mah nyintreukan tulina mah nekean da selama kuat mah tahan we kan bae ulah aya zalim di urang teh lamun ternyata urang teh kota menghindar saja nggak saya kabur cek si eta teh anu nunggulan urang tuh nya eleh euy si eta ceurina kabur eleh ti sada wasitan dan ngelehkeun mah saha wasit menang cek wasit eleh cek wasit eueuh eta mata lamun aya nu tong dilayanan sablamun dilayanan sarua naonna sarua gelona sabab anu sok amak-amakan teh saha gitu. Fainal hadis karena sanyana hadis teh lam yarid fi ahli hadis sifat tidak ngapteu kawarid dina sifat di ahli sifat ieu artinya lain orang-orang anu ge disebutan tapi anu tadi hadis al-qatil wal maqtul finnar lumayan jeung dipaehan dina neraka teh adalah lain anu aya dina ta'wil gitu. Fa amma man khalafa hadzal na'ta maka siapapun orangnya yang menyalahi kana sifat nabiy ta'wil semua sekali bahwa alladzi yadkhulu fi hadzal hadis maka dia adalah anu asup dina hadis ieu alladzi zakarna anu kami geus nutur tadi wallahu a'lam. Ngomong ngaji geus wallahu a'lam biasana geus. Ya geus heula sakitu heula.